Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu pangeran anu sadaya alam. Rabbil alamina anu ngatur ngurus sadaya alam. Ai malikis samawati tegasna anu ngarajaan pirang-pirang langit. Wal ardi sareng bumi. Zat anu ngarajaan pirang-pirang langit sareng bumi nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budiman sareng Allah teh anu wa ma'budiman sareng anu diibadahan ku makhluk fihi ma anu tetep di langit sareng di bumi. Makhluk-makhluk nu aya di langit, makhluk-makhluk nu aya di bumi sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng ari salam ala rasulillahi eta muga tetep kautusan Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga-muga ngarahmatan Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallama sareng muga maparidan kasalamatan Gusti Allah ka Kanjeng Nabi. Oh, di dieu aya lapad Rasulullah. Wa Rasulullahi sareng ari lapad Rasulullah. Maknan dina maknana huwa eta ari lapad Rasulullah teh Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Eta dunungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mangka satemen-temen lapad Rasulullah soro eta ngajadi lapad Rasulullah alaman eta alam bil ghalabati kalawan ngalindih alam nate alam bil ghalabah ala tilka dzati syarifati kana itu zat anu mulia. Wa ba'du jeung dina saba'dana basmalah hamdalah sholawat ka Rasulullah. Ai ba'dal basmalati tegasna dina saba'da basmalah walhamdalati jeung hamdalah wassolati sareng sholawat ala Rasulillahi ka utusan Allah. Fayaqulu mangka ngadawuh faqiru rahmati rabbih jalmi anu fakir anu banget mika butuh kana rahmat tinu janten pangeranana. Saha pangeranna teh al khabiri anu waspada ai al alimi tegasna anu uninga bibawa pinil umuri kana pirang-pirang jero-jeroanana tina pirang-pirang urusan. Jadi Allah al khabir uninga Gusti Allah kana jero-jeroanana pirang-pirang urusan. Al-basiri tur anu ningali ailladzi tegasna zat anu yabsuru ningal yabsuru ailladzi tegasna zat anu yabsuru ningali ya alladzi ma kana naon bae perkara tahta saro anu tetep dina sahandapeun sapatala. Jadi Allah zat anu uning anu ningali kana naon bae perkara anu tetep dina sahandapeun sapatala. Wa mudrokal mubsirati sareng anu ningali kana pamanggihna pirang-pirang anu ningali. Jadi pamanggihna pirang-pirang anu ningali mudrokal mubsirat hala wujudiha dina nalika aya na mubsirat. Jadi mubsirat anu ningali naon nu kapanggih ku urang eta katinggal ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh kasifatan ku sifat al-basir. Kaunuhu basiran. Jadi Allah kasifatan ku sifat al-basir. Nah, maksudna al-basir teh nyaeta zat anu ningali kana ma tahta saro. Naon bae perkara nu aya dina sahandapeun sapatala. Oge wa mudrokal mubsirati hala wujudiha. Sareng Allah ningali kana pamanggihna pirang-pirang paningali dina nalika ayana eta pirang-pirang paningali. Naon nu katingali ku urang katinggal ku Gusti Allah. Naon nu kapanggih ku urang kapendak ku Gusti Allah.
naon nu kauninga ku urang kauninga ku Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat al-basir. Saha fakiru rahmati rabbih teh Ibrahim bin Muhammadin nyaeta Syekh Ibrahim putra pamenggetna Syekh Muhammad al-Bajuri anu bangsa Bajuri nisbatan kalawan dinisbatkeun ila Bajurin ka hiji daerah Bajuri. Ari Bajuri teh baldatin nyaeta hiji daerah min biladi Misra anu tetep tina sawarehna pirang-pirang daerah anu aya di negara Mesir. Jadi daerah-daerah aya di Mesir aya hiji daerah disebut teh daerah Bajuri. Tah disebutkeun ka daerah kalebur abi abang ti dieu janten kiai, janten ulama, langit kitab kitu. Tah abang disebutkeun ke pami abang kawitna di mana di Cimahi berarti ke itu Abang Dani Cimahi kata napi itu Tegal Kawungiu ya pami urang Ciheulang ngiu itu pami urang Batu Jajariu tah eta dinisbatkeun ka mana ka daerah-daerah. Iya Syekh Ibrahim teh zutaksiri anu lalawara tawadu anjeunna wa huwa jeung ari Syekh Ibrahim teh syekhul ulama eta syekhna ti pirang-pirang ulama fil azhari anu tetep di al azhar saqallahu saqo muga disiram Allahu Gusti Allah qabrahu kana pakuburanana Syekh Ibrahim bir rahmati ku rahmatna war ridwani jeung ku karidwanana. Jadi pamugi disiram ku rahmat sareng karidwan ieu pakuburan Syekh Ibrahim Al-Bajuri teh. Tolaba saur Syekh Ibrahim tolaba ta ieu bakulu kaul ti dalapan yaqulu. Tolaba parantos menta minni ti kaula saha ba'dul ikhwani sapalihna ti pirang-pirang dulur aslaha muga mereskeun Allahu Gusti Allah li ka kaula walahum jeung ka ikhwan li ka kaula walahum jeung ka ikhwan sanes kana ba'du mah tapi kana lapan ikhwan kana naon alhala kana tingkah wa sya'na jeung kalakuan kana tingkah jeung kalakuanana pamugi Allah mereskeun ka kaula sareng ka saha sareng ka ikhwan sadaya dulur-dulur kaula teh an aktuba ta mentana ieu ba'dul ikhwan gitu ti kaula teh nyuprihna ba'dul ikhwan ti kaula teh an aktuba kana kudu nyerat kaula an aktuba kana kudu nulis kaula lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah. Hartosna mama musannif Syekh Ibrahim Al-Bajuri anjeunna nganggit ieu kitab risalah anu disarahan deui kitab Tijad Ad-Darari ieu teh dubasar karena aya permintaan ti sapalihna wargi-wargi ya, dulur-dulur anjeunna dada kana supados nyerat hiji risalah itu nyerat hiji risalah bahkan aya kitaban saghiron risalah teh naon kitaban saghiron tegasna hiji kitab anu alit latifatan anu lembut aya zarifatan tegasna anu halus lembut fadhamirul awwalu tinggal fadhamirul awwalu mangka ari domir anu kahiji mana lapad lahum domir nu kahiji aya lapad lahum. Nah, aya lahum nu kahiji domir nu kadua mah nyaeta lapad lahu. Tah walahum alhala wa sya'na ta walahum domir anu kahiji. Terus an aktuba lahu risalatan lahu ta domir anu kadua hum jeung hu nya. Fadhabirul awwalu bakari domir anu kahiji nyaeta lapad hum dina lapad lahum. Rajiun eta anu rujuk anu balik lil mudhofi ilaihi kana mudhof ilaih mana
lapad ba'dul ikhwan, tinggal lapad ba'dul ikhwan teh mudhof sareng mudhof ilaih. Tah domir nu kahiji lapad lahum rujukna balikna teh kana mudhof ilaih, berarti kana lapad al ikhwan. Matak tadi ngamakna li ka kaula walahum jeung ka ikhwan, nah ka pirang-pirang dulur. Oh, domir nu kahiji rujukna kana mudhof ilaih nyaeta lapad ikhwan, wasani jeung ari domir anu kadua lil mudhofi eta anu rujuk anu balik kada mudhof, kada kalimah mudhof mana lapad ba. Tadi lapad aktubalahu talahu eta isim domir anu rujuk teh kada ba'dul ikhwan, kana ba'du sanes kana al ikhwana. Oh gitu. Wajama sareng ngajamakeun al musannifu mama musannif ad-dhamirul awwala kana domir anu kahiji. Jadi domir nu kahiji lapad hum eta dijamakeun. Pangna dijamakeun li ta'mimid du'ai itu karena nyumarambahna doa. Oh, karena nyumarambahna doa. Jadi doa mah kedah diumumkeun. Itu kedah sadayana kenging doa. Ya ulah sapali-sapali upami doa. Oh, li ta'mimid du'ai karena nyumarambahna doa. Pangna naon teh? Pangna musannif ngajamakeun kana domir anu kahiji. Wa aidan jeung deui ad-dhamiru ari domir nyaeta lapad hum dina lapad lahum rajiun eta anu rujuk anu balik lil mudhofi kana kalimah mudhofna. Rujukna teh kana kalimah mudhof. Illa idza kana angin di mana-mana aya ieu kalimah mudhof lafdhu kullin eta lafad kul au ba'din atawa lafad ba'du. Jadi upami kalimah mudhofna lafad kul atanapi lafad ba'du maka khusus itu tangtu lapad domir lapad hum dina lapad lahum rujukna teh kana mudhof ilaihna. Tapi upami kalimah mudhofna salianti ba'du atanapi kul mangka lapad hum eta domir jama anu aya dina lapad lahum rujuk kana naon, kana kalimah mudhofna. Lan kumargi di dieu kalimahna ba'dul ikhwan ngangge isim mudhofna ku lapad ba'du. Oh, mangka ieu lapad hum dina lapad lahum, yakni isim domir lapad hum dina lapad lahum rujukna teh kana mudhof ilaihna nyaeta lapad al ikhwan. Payarji'u tuh payarji'u mangka rujuk mangka balik ya domir lapad hum dina lapad lahum lil mudhofi ilaihi kana mudhof ilaih kama saperti katerangan huna di dieu. Wa afroda sareng ngamufradkeun mama musannif sanian kana domir anu kadua ditakhsis talibi karena pikeun nangtukeun jalma anu nyuprihna, jalma anu mentana. Sabab nu nyuhunkeun teh mung sapalih ti pirang-pirang dulurna. Jadi doa mah nyumarambah ka sadaya ikhwan, tapi upami anu nyuhunkeun mah mung sapalihna ti ikhwan teu sadayana.